Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasna di channel. Oge anu kapidangkeun ti radio Kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasna di channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dinten ayeuna urang baris medar bagian ka-15. Dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih biasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos biasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih. Turan batika duhung hanjakal manehna ngabejakeun ka Irma yen sabenerna mardi genenden hate ka manehna. Malah sindi pisan nu ngabejakeun yen harita basa mardi ngajak panggih jeung Irma di alun-alun Bandung teh pedah rek balak ka yen manehna nenden harepan ka Irma. Irma ge satengah nganahan-naha ka dirina sorangan. Kunaon make jeung mareuman hapena sagala. Lamun teu kitu mah tangtu manehna boga keneh kasempetan keur ngaropea kaayaan. Ari satadina mah sugan jeung sugan, manehna bisa mepohkeun mardi. Tapi nu aya kalah ka kieu balukarna bubuhan takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Najan hate sarua beratna malah kebek ku rasa tresna ari teu dikersahkeun ngajodo mah kuno kawasa teu bisa majar kumaha. Manusia ukur boga rancana saleuwih nama angin Allah nu nangtukeun. Kiwari geus kari ngitung menit manehna rek diberi hukum ku lalaki sejen. Taya deui pilihan keur Irma iwal ti tumarima.
Jauh di tempat eta seorang lalaki kernyang saya luhureun sajadah. Beungeut pias awak lung selir kapuka ibunan kapas kahujanan. Quran leutik masih keneh aya dina ceklanana indung leungeunna jadi sisirek dina kaca panungtung. Nembongkeun susuratan nu parondok nu dipungkas ku surat Anas. Mardi nu sababaraha poe ieu teu puguh rasa alatan kaduhung ku kaayaan dirina nu geus notolerkeun kawanoja nu sidik mikanya dirina. Leuting tadi Mardi nenangkeun karep ku maca Quran. Wanci subuh Mardi meunang satamatan sabada salat subuh. Mardi nganggeuskeun hanca nepi ka tungtung Al-Qur'an. Wanci handeut moyan cahaya panon poe nembus kana angin-angin masjid nu aya di tengah kompleks. Hawar-hawar ngaguruh salat patali marga nu liwat di jalan jajahan. Saurang takmir masjid nu rek bersih kaciri ngerungkeun halisna basa nempo Mardi nyang saya luhureun sajadah. Bari masih ngeupel Al-Qur'an keneh. Lalauran ngalengkah muru kanu keur ngagoler gap kana urat nadina masih keneh jalan. Mas Mardi, ini udah siang mas. Gimana kok sampean masih tidur aja? Okna menilekoh make logat Jawa. Lalaunan Mardi ngulisik tulu cengkat bari ngumpulkeun pangancian red kana jam. Astagfirullah. Mardi gura-giru kaluar teu malire kanu ngagudangkeun. Takmir masjid nu tadi ngagudangkeun ngan ukur gogodeg nempo pamalah Mardi. Muru ka kosan buru-buru ngaluarkeun motor tuluy dihandeutan. Geus kitu gura-giru ka kamar cai keur bebersih. Tuluy disalin semuru rusuhan gap kana ID card anu ngagantung dina kastok. Lengah ulang teu patirila digantungkeun deui sabab lain rek indit gawe. Balik tamanehna geus meunang surat dispen ti Bang Asop keur paregawe dina poe eta. Gedig muru kalebah motor nu geus dihandeutan biur indit ninggalkeun kosan. Eman sobatna ukur colohok nempo pamolah Mardi model kitu. Saeutik kemehna teu nyaho kana masalah naon anu keur dihareupan ku Mardi. Sabab Mardi saeutik teu bala ka kasasah oge ngeunaan kaayaan dirina. Kung si oge dipapelek pedah kaayaan beda ti sasari, Mardi ukur nyerenge teu ngomong saeutik-eutik acan estu rapet disidem ku sorangan. Anjog ke tempat anu dituju hate beukit giwur ngadenge talektokna sora marawis tina sound system. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Beuki deukeut dadak karasa beuki nyesek breh tenda jeung janur ngabageakeun Mardi nu anyar datang. Guaran acara kakara nepi kana seren panampen ti wawakil masing-masing bakal panganten. Mardi luwak lieu ka sabeudeureun patempatan estu tayan wawu. Breh nempo ka palaminan ajam ukur nyorangan can dibaturan ku Irma. Ajam bangun tegep jeung saged kalayan pinuh ku kayakinan. Mardi nempuan kursi nu kosong breh katempo jajaran katilu ti hareup aya kursi kosong lebah gundukan ibu-ibu pangjajak gede disampeurkeun gek di Sallu ala Nabi Muhammad. hatera tuktu tunggulan marengan ngaberedelna ranggeyan acara. Lila-lila acara inti di Pitambayan
protokol ngahaturkeun waktu ka patugas di kantor urusan agama protokol. Sungguh senangnya pengantin baru malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua padamkan lampu. Malam ketiga tak boleh tahu. Allahumma sholli wa sallim. Datang mangsa walimahan Mardi ilu nguntuy dina runtuyan para tatamu nu maksud nerek ngawilujengkeun kadua mempelai. Gok angsrog ka hareupeun Ajam gabrug Mardi ngagabrug ka Ajam. Ajam malik ngarangkul Mardi. Pok Mardi kedal ucap tina lisan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Bangun antare. Amin. Tembal Ajam. Kang Ajam, nitipun adinya Irma, omat ulah disia-siakeun. Ceuk Mardi ngaharewos. Ajam ngariutkeun halisna bangun teh Surti. Nyeh Mardi imut bangun nu tenang manehna Surti kana kaayaan Ajam anu teu ngarti kana omonganana. Abi tos lami kenal sareng Irma. Tos asa kawargi nyadira, pokna bari teu weleh imut. Pasti Kang, atur nuhun kasuntingan ananya. Tembal Ajam bari unggek tuluy silih rangkul deui. Sami-sami Kang Ajam. Tembal Mardi tuluy ngoloyong ka lebah Irma. Mardi ngamprokeun dua dampal leungeunna hareupeun dada Irma pon nya kitu deui teu wani patarema tangan. Wilujeng nya Neng. Amun tiasa dedel doa mugia sakinah mawadah warohmah. Ceuk Mardi semudah reuda. Bujeng hingga nembalan dalah Irma teu wani nyangkatkeun pamenteuna acan. Irma ngeluk tungkul bari teu karasa ngarag-ragkeun cimata. Assalamualaikum, ceuk Mardi deui. Waalaikumsalam, tembal Irma halon. Geus kitu mah Mardi kebat lumampah muru ka parkiran. Ninggalkeun pasamoan nu rame kuno keur balak kecerakan sakaligus ninggalkeun ribuan ranggeyan asih nu can kungsi jadi wangunan katresna antara Irma jeung manehna. Masuk kamar lampu padamkan Tunda lalampahan Mardi nu kiwari keur tunggara. Hiji waktos urang guar deui ngeunaan jalan kahirupan jeung jalan caritana. Di mana bakal ngamuarana jeung kasaha bakal nyarandekeun hatena. Nu pasti hiji waktu Mardi bakal tinemu bagja. Ayeuna kocapkeun di hiji dimensi nu jauh kapisah ku ruang jeung waktu kasugring. Tempat di mana taya sorot sarangenge nu nyaangan saban beurang. Alam nu can kungsi kalewatan ku endahna cahya purnama dina tanggal 14. Hiji alam anu ngulit bawang jeung dimensi urang tapi tara kaambah manusia biasa. Langit haleungheum pika keungeun satungtung deuleu dipinuhan ku amparan babatuan anu taringgul tur tingjung kiring. Saban manahap dijaga ku makhluk jarangkung badag tur harurung matana. Unggal makhluk marawa cameti anu tungtungna ngempur lir ruha kurung. Pagaweanana ngagigiring bangsa manusia nu jadi korban panyebaan. Pasipatanana barengis tur karejem sing saha wae anu katempo meleng tur teu tuhu kana aturan geus tangtu eta cameti nu bakal nyaritana.
Jalma-jalma rayap ting koceak ting jararit mata ketir nandangan panyiksa ti bangsa Denawa. Daek teu daek maranehna dipaksa keur ngalajeng ngunjal batu keur ngawangun istana kerajaan siluman buta. Siung cebek. Hiji cameti nyasar tonggong saurang jajakan nu pangawakanana geus kuru tinggal tulang balung kulit. Allahu Akbar. Pokna bari ngoceak. Ngomong naon dia ha? Saur buta merongos bari ngadanghuakeun eta jajakan. Ampun, kalepasan eta mah kaula nuhun. Tembalna bangun sieun. Yang ngalik deui yang ngomong, gorok begeun di beung dia wae. Cuk eta buta bari nyuntrungkeun eta jajakan. Geus kitu mah eta jajaka tonggoy deui ka nagara panana bari rembay ku cimata sidik sorot matana bangun lungse bari ngagarentes dina hatena. Ma, tulungan entis ma. Tetela eta jajaka teh taya lianti entis. Jajaka nu jadi korban kasarakahan juragan sastra ku jalan disebakeun ka bangsa siluman buta hejo. Entis nu geus mang bulan-bulan nampa panyiksa ti bangsa buta kiwari geus teu mirupa jalma. Nempo kaayaan warugana teu bina meueus di rorongkong hirup. Kaayaan jiwa jeung pikiranana jiga aya nu ngawasa saeutik ge manehna teu inget kana Purwadaksina. Leungit diri nu sayakti ilang jiwa nu sanyata entis lir mayit hirup nu warugana dikawasa ku kegejeman iblis idaji laknatullah. Entis teu sadar kana pribadina sorangan saha manehna ti mana asalna. Estu taya nu inget hiji-hiji acan nu aya ukur kalangkang rupa nu jadi indung. Keur anteng digawe nohonan parentah bangsa Denawa mungguhing pangeran nu maha kawasa ka sakabeh makhlukna. Dadak sakala buruh breh bayangan kahirupan alaman manusia. Timimiti kalangkang rupa nu jadi indung tuluy pangalaman sarila hirup kumbuh di alam dunya. Tug nepi ka diteang ku kuda kancana. Eta kabeh ngadadak eces pertela ngembang bolet. Lila-lila ku kersaning Gusti nu Maha Suci lelembutan jeung pangacianana karumpul museur dina hate jeung pikiranana. Cilegedeg ngabentuk hiji pribadi anu campleng sautuhna. Di mana asal keur naon kiwari jeung rekamananya mulang entis sadar yen manehna boga gunung pananggehan nu moal aya nu nandingan sanajan sakumaha rongkahna kakuatan bing bilangan makhluk nu aya di alam dunya ieu nu taya lian ti Allah pangeran nu ngawasa bumi langit katut pangesina. Pangeran nu ngawasa ka sakuliah jagat ka asup alam gaib jeung alam manusia. Astagfirullahalazim. Wokna bari ngusap beungeut. Ieu kaayaan palataran ngadak-ngadak jiga inggeung. Weh manusia kurang ajar dia. Cuk siluman penjaga bari mecutkeun cameti. Cebrod keuna pisan kana tonggong entis koceak entis ngagorowo. Cebrod deui. Allahu Akbar. Rieu kaayaan pakrieg deui. Jebrod cameti nyayang deui dina tonggongna kitu jeung kitu nu kaalaman ku entis harita. Leng pikiran entis nganjang ke alam baheula mangsa diurukan ngaji ku ajengan yen taya deui pun tangeun lianti Allah subhanahu wa ta'ala. Leng deui pikiran inget kana kajadian anu bieu kaalaman ku ngucapkeun kalimah thayyibah kaayaan eta alam ngadak-ngadak inggeung. Entis nanggahkeun sirahna tuluy namprakeun leungeun hate jeung pikiranana manten ka Allah nu Maha Heman tur Maha Kawasa. Barabat lisana macakeun ayat kursi kalayan tarik jeung lantang. Cebrod puluhan cameti nyayang dina tonggongna. Tapi ku husuna entis hiji ge taya nu dirasa. Rieg kaayaan alam ngadadak inggeung. Lila-lila celegur babatuan uting jalung kiring jara rangkung badag teh alancur sapada harita. Kabeh bangsa Denawa aradu belajar nahan hawa panas nu pohara rongkahna. Tapi manusia-manusia nu keur digawekeun mah hiji ge taya nu malire. Tonggoy we kana pacabakan sewang-sewangan jiga eueuh pangaruh naon-naon. Bedu gunung batu ngajung kiring jangkung teh ngadak-ngadak bitu.
Babatuan mawur lir silalatu katebak angin, tuluy gubur kaayaan palataran. Kabeh manusia jeung bangsa denawa kakubur ku batu nu jumlahna ampir ribuan. Lampahan juragan sastra Nurek Indit manggihan Eyang Jantra kocapkeun di hiji imah basajan anu aya sisieun lembur dina mangsa janari leutik. Saurang awewe tengah tuwuh keur sumujud ka Nu Maha Agung mujabrata ka Hyang Mahasukma ngamparkeun namprakeun dampaleungeun namprak ka Allah Subhanahu wa taala. Manjatkeun doa keur buah hatena nu kiwari geus taya dikieun pamaot ngadadak. Ngan beda cukang lantaran wungkul nalang sajeng tunggara geus teu kaampeuh deui. Bubuhan umur maju ka kolot taya pisan pibatureun hirup. Trok 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 keur anteng maca istighfar kadenge aya nu ketrok kana panto. Gebeg mangkom nu keur anteng wiridan teh kagareuwahkeun leng ngahulang pinuh ku pananya. Nasaha nu ketrok wayah kieu? Moal kitu nu rek maling mah gerantesna. Ah, tapi piraku naon pipalingeunana di dieu? Jaba mau nyarek maling oge. Keur naon make ketrok heula? Sajongjonan mangkom hulang-hulang bangun heran. Trok 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 sora nu ngetrokan teh kadenge deui malah kiwari mah leuwih tarik batan tadi. Ngarasa panasaran buru-buru manehna cengkat tuluy nyampirkeun ka lebah jandela. Eueuh sasaha geuning kerentasna deui. Di barung ku rasa panasaran mangkom ngawani-wanikeun karep muka panto. Kolotrak ngalaan tulak kerket perlaunan panto dibuka. Barang breh jeung muka panto hiji waruga ragrag nangkuban hareupeun mangkom atuh puguh we mangkom teh reuas teu kaya haning. Astagfirullah Gusti. Mangkom nungkup ceuli bari ngajerit satakar kebak. Manehna ngarasakeun hawa keueung nu taya papadana nempo aya hiji waruga nu keur nyangsaya hareupeunana. Kulitna hidung awakna cengkrang make kolor bodas nu geus hawuh pinuh ku leutak. Tonggong naracak pinuh ku tapak pecut. Ngarasa kagareuwahkeun ku mangkom sawareh tatangga kaluar ti imahna. Jeleng kabeh sigep muruk anu keur jejeritan. Sawareh ngupahan mangkom sawareh deui ngahudangkeun waruga jalma nu tadi nyangsaya na lawang panto. Kasugri pamiarsa waktosna rupina tetos teu nyekapan urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau nabi dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu deui enjing dina waktos sareng galurano sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.